Malik rahimahullah ta'ala wa nafa'ana wa bi'ulumi fid dharaini al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Bismillahirrahmanirrahim. Paslun utawi iki ku pasal sawiji al-arkanu utawi pira-pira rukun allati talzamu kang wajib biha ing dalem allati apa tumakninatu tumaninah iku arbaatun papat. Jadi ieu pasal ngajelaskeun tentang perkara nu cumantel kana tumaninah nu berkaitan kana tumaninah. Ari rukun anu 17 teh salah satu tina anu 17 anu wajib ayeuna kudu tumaninah dina eta rukun teh arbaatun aya opat. Rukun sahiji ruku wal i'tidalan i'tidal. Kahiji ruku kaduana i'tidal. Wa huma min hosaisi hadil ummah ieu ruku sareng i'tidal teh katangtuan pikeun umat Kangjeng Rasul sallallahu alaihi wasallam. Jadi umat lain mah teu dibere kelebihan atau keistimewaan saperti nu dipasihkeun ka umat Kangjeng Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Nyaeta katangtuan eta teh ruku sareng i'tidal. Wa kada ata min holpal imam sareng amin di satukangan imam. Kumaha geuning cenah aya dawuhan Allah dina Quran, ya Maryam uknuti li rabbiki wasjudi warka'i ma'ar raki'in. Eta aya bahasa wasjudi warka'i. Aya bahasa sujud jeung ruku ka Siti Maryam ibuna Nabi Isa alaihi salam. Pal murad nu dimaksud ku ayat eta dina masalah ieu nya. Nu dimaksud bir ruku teh al khusu nyaeta khusu. Wa bisujud as-salat. Dimaksud sujud nyaeta salat. Qaqouli ta'ala wa baros sujud wabil kunut idamatu ta'at lillahi. Dina ayat Allah amman huwa qanitun ana al-laili sajidaw wa qa'ima. Tuh sajidaw wa qa'ima. Qanitun ana al-laili maksud kunut teh nyaeta idamatu ta'at lillah ngalanggengkeun taat ka Gusti Allah ayat eta mah. Ai ruku sareng sujud mah eta sareng i'tidal eta katangtuan keur umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Wa sujud sareng rukun anu wajib kudu tumaninah teh katiluna sujud wal julus baina sajdatain lan lungguh ing dalam antara sujud loro. Kudu tumaninah eta dina sabaraha tempat tadi teh nyaeta dina opat rukun ya. Hiji na ruku, kadua i'tidal, katiluna dina sujud, kaopatna dina lungguh antara dua sujud. Summa bayanal musannif surat tumaninah faqala. Tuluy ajengan musannif ngajelaskeun kana tumaninah. Maksud tumaninah at-tumaninah tutai tumaninah hiya utaya tumaninah iku sukunun ba'da harokatin. Tumaninah teh cicing sabada robah. Da manusia mah sok kasipatan ku dua sifat. Nyata robah atawa cicing. Gerak atawa cicing. Mustahil makhluk kasipatan ku dua sifat. Robah ongkoh, cicing ongkoh. Gerak ongkoh, cicing ongkoh. Mustahil eta cek tauhid. Jadi lamun teu robah berarti cicing itu. Lamun teu cicing berarti robah gitu we. Ngaran tumaninah teh cicing sanggeus gerak sanggeus robah gitu. Maksudna sukunul adoba da harokat tegasna cicing nanggal tabaran sabada gerakna min huwin wan hudin tina min huwin teh tina ayeuna condong gitu atawa doyong gitu. Eta walau qala hiya sukunun baina harokatain lakana audahu. Lamun musannif bahasana kieu mah cenanya cek musannif sarah cek Syekh Nawawi lamun musannif matan kieu bahasana naripan tumanin teh sukunun baina harokatin cicing sabada dua kali robah gitu. Eta lakana audahu maka eta langkung jelas.
Bihai suyas tangkiru kulud bin malau biqadri subhanallah sakira-kira aina tetap setiap anggota badan dina tempatna biqadri subhanallah kalawan saukuran kalimat subhanallah saukuran ucapan subhanallah. Jadi cicingna nate tetap setiap anggota badan dina tempatna saukuran lilana bacaan subhanallah eta tumanina. Gitu cenah. Wallahu alam bisawab.